semangat, moal tuduh, moal nundutan, moal usik. Maot aja moal usik. Ibu rewas henteu milari abdi. Cek si bapak nu tukang rewas meusan cenah. Dapanya teh neng naik teh jangkung gede bari gelis. Ari pucung teh sagede leunca nya kan. Dabi mah rumasa leutik ece. Wios abdi ceramahna tati. Bisi teu kapilari nya Kang nya. Ngomong-ngomong ibu seserian kita tadi milari abdi di dia tos karena teu acan. Teu acan. Leres teu acan Kang? Kaciri taramu ka YouTube bisi acan. Terang YouTube teu? Gaduh teu? Lamun teu gaduh pilari dina katel. Moal aya awan. Kali-kali mah Pak buka atau dina Google, dina YouTube cari Nais Nurjanah official, insya Allah bakal keluar videonya. Jangan lupa like and subscribe. Promosi heula we sakedeung atuh Kang. Ibu bios abdi perkenalan heula. Bios. Perkenalkeun nami abdi Nais Nurjanah, abdi gelis turunan ti mamah. Namanya Tita Tangga. Abdi kelahiran Bandung asli, namun banget kiwari sim abdi linggih di naon cenah buktina neng Nais hawana kana ngaji teh budak. Tuh Kang tinggali ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah anu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya nu ngabanting, anu nakol, anu najong, nu ngabanjur. Aya Kang, alasan namanya kanu jadi budak, ece ngarah budak nateh daek ngaos. Atuh budak nateh angkat neungkeuy ngabandaleut, arek ka mana? Arek ngaji. Di masjid aya, di madrasah, di kobong oge, di bumi usah, na pengajian. Aya ece barudak nama ngararaji, tapi realita bukti menjawab inu nama balik deui ka tengah imah, gep nyekelan remote, cetrek nyetrekeun tip. Aya di dia ibu-ibu nu sok kitu. Aya. Nu belah mana diuna? Hah? Nu belah mana Pak? Yeuh, kade Bu ulah ari ka budak nitah ngaji ari indung bapana henteu. Sakali deui ulah ari ka budak nitah ngaji ari indung bapana henteu. Kupingkeun Bu Pak ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habib minas solihin, rek nepi ka ceurik geuti oge ngadua hukumah moal cukup. Tapi kudu dicontohan ku indung bapakna. Kahartos Ibu. Sakali deui budak teh siga ari kacang kudu dituturus. Ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh kedah dicontoh kusaha ku ibu ramakna. Didik murang kali teh cing leres, lebetkeun ka sakola, lebetkeun ka pesantren, cina diajar jeung guruna, cina diajar jeung ustadna. Minimal murang kali diajar ti sepuhna huruf hijaiyah atuh ajarkeun teh ngarep bisa baca Al-Qur'an. Cek si bapak ieu ka budakna ujang ka dieu sok aya nama. Cek ibu teh akang tuh tingali pemajikan batu mah kabeh beungeuna teh dirante. Akang tinggal
tingali pemajikan batur mah emasna teh 22 karat, 23 karat, 24 karat. Nah, ari urang mun teu sakarat-karat acan. Cek salagina hayang sakarat maneh. Kadi urang cekek. Kadebu ulah kitu kasalagi teh ieu karunya. Kuduna mah kieu Kang tuh tingali tetangga mah pemajikanna geus 2 ari akang iraha. Terus gitu Pak. Kuduna mah kitu eueuh bade kitu mah. Keun bae lah kumaha eueuh euy lah. Sakali dikuatkeun iman cing yakin dina hate teu aya deui nabi jeung rasul sabana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari urang umat Kanjeng Nabi sanes oge nu kitu teh sok ningali ka abdi kade cing daraek sok salat umat baginda Rasul mah sok salat kantenan lamun langkung saya nama salat berjamaah di masjid